Nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda dina televisi Kamumet Pamirsa Awan TV edisi Kamis kaping 8 November 2018 sedia kasanggekeun warta utama kabakaran hebat di salah sahiji pasar Kecamatan Nunu. Kabakaran ieu kahanguskeun sababaraha toko emas anu silih dempet jeung sababaraha kios pasar kabakaran lumangsung dina Jumat Peuting. Kabakaran diperkirakeun lumangsung mulai di jam 8 Peuting. Kabakaran kanyahoan ku salah sahiji pengendara motor anu keur eureun di lampu merah. Pengendara motor ieu terus mere beda pengendara motor nu lainna jeung padamah borowo. Sanggeusna warga ngahubungi dinas pamadam kabakaran seuneu diperkirakeun asalna tina trafo miliki salah sahiji toko emas anu meledak. Seuneu ngajalar ka saluruh area kusabab material bangunan anu dominan kayu. Pamadam kebakaran bisa meremkeun sanggeus ngagunakeun 5 unit mobil kusabab luasna area. Seuneu bisa dikarman sanggeus 5 jam. Kajadian nu lumangsung penting eta teu aya korban tapi karugian toko diperkirakeun nepi ka ratusan juta. Samantara waktu kagiatan pasar bakal dipindahkan ke pasar luar nu aya di lingkungan Desa Munut sabari nungguan renovasi pasar. Pamirsa acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu aya saperti suku kapungkur lemu tungtut dunia siar nu awan kudu disinglar nu dia janten lenyep panen kanggo urang sadaya ngawakilan redaksi